nya. Agan, selamat. Selamat dia kali. Di mana usuna? Eta pun mana? Aku sih. Hai. Jadi jeung anjing ieu eta. Eta kan sugan kuri Indomaret teh. Sangka dulu. Gan, selamat Gan. Selamat. Di mana usuna? Eta pun mana? Mana? Ini eueuh. Anggap siana. Pingsan si goblok. Udah ya. Gane. Ani babrek tuh. Warna kitu we si Jurika. Heeh, Kepragot teh. alah, Kepragot. lah naon? Gede kitu jelema lu tuh. Lain jelema buta, buta maksudnya. Tersangka mana Bim? Luar biasa tenaga tes ya. Luar biasa tenaga ka kitu. Sampean ge sarua luar biasa. Jepet. Lu si goblok. Nu ngahudangkeun nulungan lu. Sia kewak. Tekan heula nyata. Coba balagna. Guji. Naon? Turun dikit itu pegakeun guji. Panggeukeun guji. Pegakeun bisa jelema aja tuh. Nya. Ya promogan si eta pegageuleuh tentu. Dikeun si goreng patut si jelema biadab. Naon saya gusi gitu kan gusi. Diam. Tunggu anak tinggalikeun si wae. Ya ge tinggalikeun ku aing anjing. Lamun beunang ku aing sia disiksa ku aing. Sia oge sarua sia. Kumaha? Lamun si lain beunang diprosotkeun celanana. Diurakan sia boolna ku aing. Ye anjing. Sadis pisan. Leuwih ti Firaun anjing si deh. Diadab yaktikar mangkaning urak naga aya ruruhitna. Bakal napa tuh yang bisa di presotkeun. Ya loh, ya Rabbi. Gila. Guji. Naon si deh. Si jelema itu pemahan di guji. Kitu kumaha? Bade urakan bool abdi geura. Kumaha mun heueuh bool abdi diurakan? Atuna babari si teh. Tak gini, Gusti uninga carana. Cara naon? Cara muka urak. Dina bool. Carana mah sia naik tangan kana tangka kalapa. Terus tah geus di luhur eta buntut urak teh kaitkeun kana barang-barang. Terus tuluy maneh ngagajleung. Lesot teh, lain lesot gagantung jeung sia. Ya Akbar. Ih, gila si anjing ih. Tinggalikeun si bae. Ya lo, mun keur ke jelema eta mung ya lo Akbar. Jadi Bima hampura lagi moal bisa. Aing teh cek aing tadi dititah. Sanajan dititah oke teu bisa. Dititah kudu bogana. Wah, nyok di mana sia? Hah? Gusti. Naon si deh? Naon deui? Upami misalkeun dikaitkeun kana mobil kumaha kira-kira Gusti? Etes teh mikir kitu patut wae si deh. Pilih janten ieu mah Gusti ieu mah. Mata-mata mana pikiran. Lamun dikaitkeun kana ban gitu Gusti, terus abdi teh cicing beuing ngononggeng. Nyeri mah ngan lesot bujur sia. Ya Rabbi. Gara-gara di si goblok jadi inget wae aing. Saha ngaranna teh Semar. Ieu ulu geuning apa eta? Si lamun heueuh mah maneh apa Semar? Kumaha bentukna? Bentukna teh nyata beungeut bodas awak hideung. Teu make baju.
cara make baju make endongan kosong molongpung tebogan naon-naon hartina teh bujeng hingga di pikabutuhna dalah deuna ge lain urang palsapahna guningnya guci naos deh upami dikaitkan kena kereta api gimana aduh ampun dipetekeun boal urang teh kira-kira anak orang lesot mah guci nya mau apa jeung abdina geus tibatan kitu mah keureut teh bool sia jaloh ya Robi karena situ si jahat itu tuh jadi tuh itu mikiran orang kuat tadi saya tak harunya tuh kita banyak udah gila memang doyan wae gila wae kumahanya cara ngurangin muka tuh urang aja ampun. Jadi apa Semar? Apa? Beungeutna bener bodas awakna hideung make enong. Ieu. Ari ngomongna lepas tina aduh aya anak. Aduh aya anak. Gede euy. Aduh aya anak nu. Kitu. Ari lempangna sakali salengkah dua lengkah tilu lengkah eureun salengkah dua lengkah tilu lengkah eureun hatina tekad ucap jeung lampah kumaha kita cek aing mah geus ku aing atunya aya ngerebut eta mah kirik bingung begitu Kang Gusti naos deh upami dikaitkan karena motor yang menu oma je kita abina bersare mau nyeri gitu masih we aja kah atau nabi orang nyewa grab di Gusti grab online nya kaitkan kerinya abina bersare jadi mau jadi mangan kagusur barabak awak maneh dulu we mikir begitu ya ini tapi itu ulu bener tak iya udah ikat jinur kopiah teh eta anakna Semar har putra bapak Semar teh iya cepot abdi cepot dolo itu anak tulungan tuh wawu kakulinya wawu atuh geuning ieu teh budak tulungan nya heueuh waduh tuh palingan disebut ai karageragan bulan dina lahudan teh pantes pakapanggih bebas tugas aing dina gawe iya pula wah teu sangka uji geuning ieu putra Semar teh muhun abdi geuningan kaula teh bebas tugas dina dulur pada teh putra dulungan salira Gusti tua geningan ieu teh pangarsa dulungan anu bakal ngurekan bool abdi mangga tong boroning diurak dikeureut oge mangga ai ku dulungan mah mau diurat alhamdulillah kan ngeneon paling oge bool sia teh diasupan karbit dibeledogeun di tengah sawah apan beledug jeung beuteung-beuteungna geula tuh abdi bade abdas heula watir gitu waduh teu sangka geuning atuh lain ditata di meureun moal gelut kieu ya tenan naon geus nyaho mah heueuh atuh kitu masuk bagja keun we bim ya diuk we dina kareta ku kaula bakal dianter ka nagara amarta hayu sae bot hayu urangin bot apa kami mah bade ngabantun munding lah heueuh ngalir gini nya sumuhun ka tegara mat kapanasan ye cing sehat ya sing sahabat sing hasil sae gan ye mau ngongkosan ketinggalan dompetna pot
pedit ya lah naon orang ngalir lah orang neangan muni kumaha ya orang simpang-simpang lah lila di simpang-simpang mah orang mau jejir we leuh bener remote gitu orang useup mancing nya sugan we aya walungan jidenya ayo jang neangan muni euy hasil mudah-mudahan we sing hasil jang ah bulan aneh